Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyeritakeun wiridan pengusir jurig anu sangar nu nempel di awak urang. Ieu urang simak bareng-bareng. Itrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fidawi rahimi. Ieu manik nyaritakeun dongeng nu sok kukula dicaritakeun teh. Abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis beak geus tah geulis lamun geus kos kitu ngomongna beak malaya di dukuh mah kula kawari ka dukuh di Garut 10 mobil bus dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina maung melulu asana di dukuh ieu ge moal pati beda maung melulu ka jauh ngan bentukna we kos karari atuh da maung-maung ke eta awewe gelis tapi asal kawin desa lakina mau ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae kawin deui jagelis ieu sapeuting kaduana modal jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun bareng geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat imiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu gelis teh anu lamun kawin paeh eta jejadis aing sarua jeung aing kawin ka diga niceun awak aing teh mah bong aing mah kajian gelis tukang ojek pabeh teh daekeun sugan ku ari mah ka polisi ya. Polisi mah kan boga pistol nya kabeh ditawarkeun ke polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis da mah pohara ngan asal kawin paeh kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae aman cek nya daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya di nyana sugih aya di nyana tahta aya di nyana oh di istana atau cicing lagi tapi kabeh embungan sebab kacaritakeun asal kawin paeh kan nasib jore tak kos gitu tah jang naon mamawa geulis jang naon ulah dek nanya maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana ai coba ya urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana
siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meren. Nah tapi Allah maha adil, lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore, lamun urang jore biasana boga pamajikanana gelis, urang pendek biasana pamajikanana jangkung, urang jangkung boga pamajikanana pendek. Maha adil Allah, lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban. Atuh mah jadi bola bisa. Taetalah keadilan Allah luar biasa. Nah ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungan kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek bung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ye? Anu geulis teh ya. Anu mun kawin paeh bete ya. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung aja. Santri mah biasa jago ngitung nya. Daek paeh embung salamet, daek paeh embung salamet, daek paeh, daek lah paeh los lah, daek ayo nekat dah santri, nekat daek guys. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak kerajaan nu geulis, babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung siapa paling geus saminggu deui beres sia kawin geus aing selesai. Bebeja ka indung bapana ceuri kabeh, indung bapana ceng emang eueuh deui lain kitu ceng, dia bejana asal kawin paeh kieu mak kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh, itu sabodo sia geus nekat gitu mah. Geus mah lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasinikeun berangkat diiring ka istana. Kabeh careurik. Timimiti indungna bapana wana mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh careurik sasalabang ge geus nangkuk geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah diri ka istana atuh urang kampung ka istana oh kos kiai nu kamari ka istana teh teu parantes ka deuleur. Iya gitu ngabesan ka istana sendal jepit sebelah lain orang kampung duku hatu ka istana oh kadanan ku make batik seragam jas ente nini ge ilu bari kutang nangenges talina hiji hideung hiji beureum. Ieu bacakna lain dekanterkeun nikah aing mah dekanterkeun paeh kabeh sakampung milu kabeh babaturan lagi geus sekarang geus nekat daeng mah kuari paeh ke paeh ji sia kos perang bae teh para langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh biasana jaman baheula mah asal nongkrong beta paeh ieu geus kada dengekeun tongkrong asal istana tong geus innalillahi berarti poe ka hiji tongkrong didengekeun eueuh
poe kadua poe katilu ge eueuh keneh dak aman ya teu pae aman kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadenekeun tongtong bae tetep teh horenganan encan nya teh begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat beres di musola sholat balik ke imah masya Allah ya pamajikan nangis siap tempur geus teu make jeroan-jeroan sesegitan ti mimiti minyak duyung datang ke internet dipakai kabel ya lagi barang asup ke kamar teh masya Allah payah mulai gitu. Jadi lain memikiran happy lain memikiran sesenangan dalam mikiran payah mulainya payah mual malam ini cekan aing asana aing isu kabejakeun cek ina malah mikiran payah mual aya panganten di mamana nu mikiran payah mual aing mual nyana dieu di kamar kieu keluar deui akhirnya diuk diharap di luarin kamar cek pemajikanna ka geus peuting ayeuna kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek dia bukan Kinur Jaya kebal panganten wes lain deui ki uci lama amat sih katanya nah nyana kerki bae panganten geus geus ka besi geus siap sare atuh geus peuting ke engke teh keur naon enggak wiridan santri kan beda nu diwirid poho sugan teh mah tasbih zikir paeh moal tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah bareng geus liwat ieu teh nu kikieu aya asana paeh geus dikik ya tah cek aing kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema jangkung gede make jas wah ieu masalah sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek ku aing aing nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan jakena santri sia bohong aja temen geus kawin ge di kamar kula mah di luar bener oge cek jangan eleh jin adena ge teu ka kamar cakena aman aing adena teu asup mun aing asup geus aing bae aduh aing adena di luar bener sia encan kawin ih atuh kula di luar pan ieu aman men alhamdulillah masya Allah Aisyah henteu kawin mah jeung can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan jalan ke mana ulah loba omong aing raja jin di dunia ieu ya urang lelempangan leuleuh alam dicekel bae teh huluna diasupkeun ka jas
tinggal huluna menok sakumaha manuk peking. Raja Jin langsung hibersa tuh dulu kota Jakarta, tuh dulu istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito oh tuh Panglima tuh Panglima siapa Panglima? Gatot Subroto. Lupa tuh yang kecil aja Nasir tuh. Kita lupa terus ke laut ke gunung diajak jalan-jalan cek Raja Jin kagok ceknya naik kurang naik ke luhur langit wah cek santri bahaya ieu bahaya tuh ceknya waduh begitu naik ke luhur langit aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepes wah cek santri aing paeh ieu raga kain gak jeung kumaha ge bener tak guprak ka handap pingsan Raja Jin santri mah tuh kok mau pingsan biasa raga bangsa 5 menit 10 menit karak robah cager Masya Allah cak santri orang para insan di dulu Raja Jin masih pingsan kene. Nah, senjata ya. Berarti patalukana la haula. Ya, sia ku aing. Bener bae. Begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri yo, mana si santri. Langsung santri hudang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae aja. Nah, sia. Langsung dia lompat ke istana. Tok. Saya cak nugelis, salaki gegeran ieu geura. Gegeran buka. Gegeran cak yana. Langsung dibuka truk langsung ditangkep. Wah. Terjadilah malam pertama. Masya Allah encan hasil makosid saya hasil maksud Raja Jin datang oh ternyata sia horengan geus kawin cekek sia ku aing eta keur tanggung ge hudang Raja Jin eta santri macakeun la haula wala bari nunjuk luhur nunjuk handap nunjuk la haula wala quwata illa billah eta Raja Jin ngagolepak deh Raja Jin ngagolepak nyana naik deui reset kakarak deh naik deh Raja Jin hudang deui cenah la haula wala quwata illa billah golepak deui nyana naik deui beres cek Raja Jin aing ngeles geus atuh pamajikan aing jang sia teureun aing puyang deui kakian guys kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama aman biasa isukna biasa mararandi ngarokok di Samsu santri atuh diarintip ku kabeh raja ge ternyata ngintip ngantu ieu teu paeh cenah
raja kayak gitu aman minantu aing nu ieu isuk-isuk ya ngarokok bese Tuan Raja kajinya isi aslina apa bobongkong aing mah geus teu asli doang ya minantu cek ieu ternyata asli aman mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca Waalaikumsalam eta bapana teh ka anakna sasalaman ge teh jadi asli sia apa curig deh sia ieu ulah kitu bah ieu kula asli aing teu mungkin sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya kosia ieu aman kula mah boga antina kula boga antina bener sia kula pan mesantren pokoknya aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan di bitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan numadak aman lu bener siap Masya Allah ayeuna Tuan Raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak geus ya bisa aman kieu ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku Raja Jin resepeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teka cekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta Raja Jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap ku kula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantap urang kuari dekan leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngureuneuh ulah sok make paniti sok badak ieu paniti segede kieu deuk luar ti imah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat Raja Jin ge eleh Raja Jin eleh urang deuk ka balai desa kan jin melulu kan di desa bacakeun la haula ku urang asep jin ya la haula wala quwata illa billah cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cak teh urang dekat kecamatan camat kan jin bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah deuk ke polsek urang ka polsek campur jin jeung jurig teh mah bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah tentara jurig jeung kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakeun la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah pan sia kaceli aing jurig sia aman bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim malah lamun diwiridna 1000 sapeting la haula wala quwata illa billahi la haula wala wiridan waliyad la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata masyaallah ujianana mun 1000 7 peting berarti sabaraha 7.000 mun aya lalaki hayang ka awe embungeun bacakeun la haula jadi pelet kan tiupkeun beres guys puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng ngan tetep ulah pati loba teh lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim hampang ringan
tapi lamun dek diwirid kudu boga guru, lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100, lamun teu lobana 7, paling tidak 3. Coba kira-kira kita Jaya milih nu mana ya? Milih nu 100 apa milih nu 3? Potongan 3 lah kos kieu bagus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Awewe lamun teu nurut ka urang, berarti ajurigan kan? Urang boga pamajikan, marah bae, kan lainnya nu marah. Jurigna. Nu aya di jero hate juriga. Cekal ku urang pundakna. Naon Kak? Cicing sia. Dijampe ku aing. Boga kira-kira aing nangira-ngira ieu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih keneh bae. La haula wala quwata illa billahil ciduhan. Cak jana geus. Coba teuing ciduh ieu bae. Cagir jana. Manjur la haula teh. Lain lalagaan manjur. Tempat-tempat sangar eta. Pamajikan marah eta. Lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar moal marah, sebab nu marah lain dirina, nafsu nu ditumpakan ku setan, usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang. Urang misalna ka kuburan haju kadeuleu beta ji pocong jata mah kunti anak kadeuleu pocong kadeuleu teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu haju kadeuleu bae ieu di kuburan mah kan bentak ieu la haula teh ya bom ieu teh ya naon ngaranna hiji wirid palanti naklukkeun setan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan lamun ku urang geus diwirid da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar maca la haulana 20 hiji ulah napas. Lamun kuat selamat, lamun teu kuat nyana nu jurig. Lah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sakitu ti abi moga manfaat kana sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.